Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda di mana beayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita mitra anu kamari katunda. Dina jejer carita Janji Nu Mawapati hasil karya tanapi karangan Amburos anu mana ayeuna bagian ke 70 nanya mohon 70 na kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu kamari katunda pedaran keng tilek kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam pabeberang khususna ka Jang Sarip anu mana harita tos aya di lembur ranca cangkuang samalah nuju ngobrol sareng abah-abah teanya eta hanca teh sumangga mitra. Jang Sarip, abah teh jadi penasaran naha kajadian naon anu karandapan ku Ujang sakulawarga teh. Tapi ulah waka didadarkeun ayeuna. Sabab ayeuna masa kedeung deui abah rek ka masjid lantaran waktu geus rek asar. Sumuhun abah, leres geuning teu karaos tos bade asar ieu teh. Nya lamun kitu mah hayu urang kacai heula. Tuh pancuran aya di tukang terus engke urang bareng ka masjid jeung abahnya. Unjuk sumangga abah, abdi mah ngiringan. Ambu, jeung hidep deui nyai. Sok kaditu geura popolah sadiakeun sangu. Suguhan atuh semate ulah kalah dianggurkeun wae. Da pasti Jang Sarip teh atuh lapareun sabab geus nyorang lalampahan anu jauh. Ceuk Bapa Nyai Asri nitah ka bojona jeung anakna anu ti tadi keur ngabarandungan. Sangkan nyadiakeun kadaharan keur semahna. Sangu mah da geus asak abah. Ngan ukur tinggal nyadiakeun deungeuna. Walon ambu ipah bari terus jung nangtung leos ka tukang dituturkeun ku Nyai Asri. Dekul kaprak-keprek popola lantaran harita teh waktu geus sore. Ari Sarip terus ka pancuran anu katempo caina pating golontor herang ngagenyas mata kuaas matak betah anu bebersih. Sarip prak mandi meuni kawas anu kokomoan lantaran manggih cai anu bersih. Kabeneran harita teh tampian lowong taya jalma sejen. Jadi Sarip jongjon kokosok ngabersihan awak. Sanggeus rengse mandinya terus disalin baju. Anu ngahaja disadiakeun ku nu boga imah. Da puguh katingali papakean Sarip teh karotor urut tadi gelut jeung si botak katut si Jabrik. Nya teu lila geus rengse mitra. Awak Sarip katingali bersih deui. Papakeana rapi. Sanggeus sagala rupana tarapti terus salat asar. Prak ngajalankeun salat asar babarengan. Gancangna carita waktu salat asar geus kaliwat. Sarip geus baralik deui ka masjid. Nya barang datang ka imah gek diuk deui di tempatna anu tadi. Ari di patengahan Ambu Hanifah jeung Nyi Asri keur nyayagikeun kadaharan terus dijagrageun dina samak anu geus ngagelar. Sanggeus rengse Nyi Asri jeung indungna mah terus ngalaleos ka tukang. Jang Sarip, hayu ayeuna mah urang dahar heula bareng jeung abah. Keun ke ngobrol masal se, da masih kene aya waktu. Hatur nuhun abah, sawios teu kedah ngarepotkeun. Sarip teu ujug-ujug narima diajak dahar teh lantaran rada era kuno boga imah. Sok sanajan beuteung na geus karasa lapar ku kurubukan. Tapi sabisa-bisa ditahan. Ih, ari Ujang ulah sok nampik rejeki ari taun teh Sabab eta teh rejeki Ujang. Jeung deui pasti hidup teh geus lapar. Abah mah moal ngamimitian tumanya kana pasoalan Ujang. Lamun hidup acan dahar. Tah, kulantaran kitu ulah sok asa-asa. Hayu urang dahar bareng jeung abah. Ceuk Bapa Nyai Asri setengah maksa ka Sarip ngajak dahar. Nya atuh ari ngadenge kitu mah teu bisa nolak.
Sarip teu era deui antuk namah nurut kana kahayang anu boga imah. Gek duanana dariuk nyang hareupan kadaharan sangu bodas saboboko haneut keneh menipulen dilibaturan ku pais bibit meuni seungit alabna roai ngora bonteng jeung poh-pohan sambal tarasi sacoet katingali meneledok ditambah deui ku cobek genjer jeung gorengan suuk. Nya puguh bae atuh ningali kitu mah Sarip teh menik kumerot beteungna anu geus lapar karasa kalah beuki murilit menta eusi. Nya sanggeus kitu mah teu loba dicatur brak dalahar kalayan tenang sarta karasa pisan nikmatna samalah katingali meuni paronyo pisan. Tapi sanajan kitu Sarip teh teu kokomoan daharna biasa bae sacukupna sarta teu sakumaha lila anu dalahar teh geus rengse. Nya terus atuh parindah deui ka tepas. Sarip katingali sila meneko di hareupan ku Bapa Nyi Asri anu katempo daria rek mariksa semahna. Kumaha jang geus wareg dahar teh? Alhamdulillah wareg Abah. Sareng raos pisan da teh. Hatur nuhun Bah. Walon Sarip ngomongna meuni sopan sarta nembongkeun sikep anu kacida tumarima kana kahadean anu boga imah. Anu geus surti kana kayaan semahna. Nya syukur atuh alhamdulillah ari geus wareg mah. Sarta salilana urang teh ulah poho ngucap syukur ka Pangeran anu Maha Kawasa anu geus maparin pirang-pirang kanikmatan anu taya hinggana. Sumuhun leres Abah. Tah. Ayeuna mah urang teh geus salse. Hayu urang ngobrol deui nyaritakeun pasoalan Ujang anu tadi. Naha Ujang teh keur ngarandapan kasusah jeung katunggaraan naon? Nepi ka ceuk Ujang kudu ngalaman lunta ngalalana. Cik pok caritakeun ulah asa-asa sarta ulah aya anu disimbutan. Lantaran Abah teh kudu nyaho heula kana sagala rupa anu naon anu jadi kasangtukangna. Ceuk Bapa Nyi Asri tumanya kalayan daria ka Sarip. Paneuteupeuna meuni seukeut beut asa nanceb kawas anu hayang nembus jajantung. Unjuk sumangga Bapak. Sagala rupina ku abdi sejadi pedar sarta teu aya anu bade dikurilingan. Margi leres kedah terang heula kana kasangtukangna supados enggal kahartos sarta jelas ngemutna. Nya bener ngarah gampang kaharti jeung gampang mikirana. Saterasna kumaha tu lalakon Ujang teh? Pamisah leresna mah kieu Bapak. Barabat Sarip nyaritakeun rupa-rupa kajadian ti mimiti bulasmi anu jadi indungna maot. Disusul ku nenglisna adina jeung Dani anu jadi lanceukna. Samalah can lila ditumbu ku maotna Juragan Pardi anu jadi bapana. Kitu deui ngeunaan adina Neng Epa anu ayeuna keur gering alatan terus diganggu ku bangsa lalembut anu keukeuh hayang ngalanyawana. Sarta nepi ka Sarip dibere pituduh ku Aki Juha kudu miang ngalalana neangan saurang jalma anu sakirana bakal mampu pikeun merukeun setan marakayangan anu hayang numpur ludeskeun turunan kulawarga Juragan Pardi nepi ka akar-akarna. Ari Bapa Nyi Asri barang ngadenge lalakon anu ku Sarip dipedar puguh atuh meuni ngaranjug mitra. Sabab kacida ngarasa heran jeung reuas komo basa Sarip nyebutkeun ngaran bapana Juragan Pardi anu keur dirina tangtu geus teu bireuk deui da puguh batur salempurna baheula. Sakedapan mah Bapa Nyi Asri ngahuleng teu waka cacarita. Bray atuh dina sawangana kagambar rupa-rupa kajadian dina mangsa keur ngora. Tah kitu Bapak sagala rupi kajantenan anu tumiba ka kulawarga abdi teh. Nya sok sanaos tos rupi-rupi cara dijalankeun kanggo nyingkahkeun eta setan, tapi keukeuh teu aya anu mempan. Samalih jol deui teras ngaganggu. Rupina mah eta setan moal aya bosenna. Salami sakulawarga abdi hirup keneh sarta kumelendang di alam dunia. Ceuk Sarip harita sarengsena ngadadarkeun lalakona. Sakapeung sok nyebut bapa tapi sakapeung sok nyebut abah kawas mah rada asa-asa.
Jadi lamun kitu mah ujang teh putrana Juragan Pardi. Butunah bahat mak sareng ambu iso atuh lamun kitu mah. Leres bapak. Tapi nah bapak salira teh sapertos anu tos uninga. Tanya Sarip terus ngahulang. Samalah bapaknya Asri oge jadi ngahulang kawas anu bingung jeung reuas. Da puguh kacida kaget ngadenge keterangan kitu teh sabab saeutik oge teu nyangka ti tadina. Tapi terus ungut-ungutan bari rumenghap narik napas panjang katara bangun anu seunggah. Tapi terus ungut-ungutan bari rumenghap narik napas panjang katara bangun anu seunggah. Ras inget deui kana kajadian baheula anu geus puluhan taun kaliwat. Ya terus istighfar bari ngusap beungeut. Astagfirullahalazim, geuning meuniki tulalakon anu karandapan ku ujang sakulawarga teh. Estu matak sieun jeung matak muringkak bulu punduk. Ceuk bapaknya Asri kituna teh bari jeung gogodeg. Leres bapak nu mawi kitu. Matak abdi teh tos kacida ngaraos taak sarta ipis harepan bakal tiasa lolos tina ancaman eta setan. Sareng deui abdi teh ngaraos bingung mayunan ieu pasoalan teh. Margi teu gugur teu angin kedah ngalaman kajantenan anu sapartos kieu. Saterasna abdi oge hoyong terang kana jujutana naha naon margina kulawarga abdi kedah ngalaman kajantenan anu sapartos kieu. Sarta kedah kumaha narekahana supados eta jurig tiasa kabur margi sagala rupi akal tareka anu tos dijalankeun teu aya anu mampu. Tah kumargi kitu abdi saja mundut sanjata pitulung ti salira bapa. Manawi kersa maparin pitulung ka abdi sareng pun adi. Ceuk Sarip ngajelaskeun anu jadi pamaksudana. Lamun dirina ayeuna bener-bener rek menta pitulung ka bapaknya Asri anu harita katempo keur ngahulang. Jang Sarip, ayeuna mah kahar ti ku abah oge. Deueuh teuing jang. Lamun kitu mah ujang teh geus ampir beak harepan sabab terus diganggu ku eta setan. Anu geus jelas manehna mah moal daek ingkah satungtung anu jadi pamaksudana can laksana. Sumuhun bapak laras kitu pisan numutkeun keterangan ti Aki Juha oge. Samalih abdi teh mung dipaparin waktos 17 dinten. Nya saupami langkung ti kitu mah tiasa janten abdi sareng pun adi bari sanasib jeung kulawarga abdi anu sanesna. Abdi teh sanes ali maot bapak. Margi pami maot mah tos janten bagian. Mung abdi mah alim ari kedah ngalaman maot ku cara dibinasa ku eta setan mah. Tah kitu abah. Manawi we salira kersa maparin pitulung ka diri abdi sareng pun adi. Kitu ceuk Sarip ngomongna kadege meninggal leungis mata kuatir. Nya sajongjongan mah bapaknya Asri teu wakaca carita kalah terus ngahulang. Bari anteng neuteup kaburuan kawas anu keur nyawang ka jauhna. Hatena rusras asa kagagas. Samalah lalenyapan siga anu bakal manggih ka reuwas. Teu lila red ka Sarip bari rumengha. Jang Sarip, lamun kitu mah lalakon ujang insyaallah ku abah rek dibantu. Tapi abah teh lain bisa atawa mampu. Tapi ieu mah muga-muga aya izin tinu Maha Kawasa. Abah rek nyoba ngabantu ngarengsekeun pasoalan anu ayeuna ku ujang keur disanghareupan. Ya Allah, alhamdulillah hatur nuhun abah. Abdi percanten kasalira mung bae abdi teh hoyong dipaparin terang naha naon margina kulawarga abdi kedah ngalaman kajantenan sarupi kitu. Abdi ngaraos percanten sapinuhna margi tangtos salira abah parantos waspada sarta tiasa neguh kana naon-naon anu parantos kaalaman ku abdi. Ceuk Sarip setengah anu maksa. Da puguh hayang diterangkeun sabab musababna. Naha naon anu sanyana lantaran nepi ka ayeuna teu nyaho kana jujutan ujug-ujug kahirupana meunang cocoba anu sakitu beratna.
Jang, Abah mah teu rumasa bisa neguh kana kaayaan Ujang. Sarta teu bisa ningali ti jauhna da lain ahli nujum. Ngan Abah bisa nerangkeun kana kaayaan Ujang, dumasar kana pangalaman Abah baheula waktu keur ngora. Anu geus lila kaliwat. Lamun teu salah mah geus leuwih ti 25 tahun ti harita. Sarata aya patula patali jeung kulawarga Ujang. Ceuk Bapa Nyi Asri bari neuteub ka Sarip anu keur saregep ngabandungan. Saacan neruskeun cacarita nyelang heula ngarekepkeun silana. Sedengkeun Sarip ngadenge kitu teh beuki panasaran. Sarta geus teu sabar hayang geura nyaho kana sabab musababna. Da puguh kajadiana asa aneh kabina-bina. Abah hatur nuhun pamisalira kersa nerangkeun mah. Margi abdi teh tos teu kiat panasaran hoyong terang kana jujutana nah kumaha eta teh. Nya saupamina kulawarga abdi ngagaduhan dosa, nya abdi teh tangtos hoyong terang nah naon dosana. Sareng kasaha gaduh kalepatana. Abdi gaduh niat bade mundut dihapunten tina sabudayaning kalalepatan. Asal abdi kitu deui pun adi tiasa dibebaskeun tina eta balai. Jang, ari Ujang keukeuh hayang nyaho kaayaan anu sabenerna mah heug bae ku Abah ayeuna rek diterangkeun sakabehna. Sok kadinya Bandungan cing saregep. Lantaran ku Abah rek dipedara ti mimiti. Ceuk Bapa Nyi Asri katingali ngomongna meuni Daria. Sumohon ujug sumangga Abah. Tangtos ku abdi bade di Bandungan. Kieu Jang puguh oge. Hal anu sabenerna mah kulawarga Ujang teh ayeuna keur keuna ku sumpah. Bisa oge disebutkeun wawales atawa hukum karma. Lantaran naon? Lantaran Bapa Ujang baheula kungsi mere janji ka saurang awewe. Tapi eta janji teh teu dicumponan. Samalah eta awewe teh kalah diberekan nyeri anu kacida pohara. Tepi ka kulawargana dibinasa sarta saurang oge taya anu nyesa ku cara diduruk imahna. Matak teu heran lamun cara maotna Bapa Ujang oge ku alatan kaduruk. Sarta imahna bea kahuruan. Antaran tangtu anu jadi Bapa Ujang oge kudu ngarasakeun kumaha nyeri jeung sangsarana lamun awakna diduruk hirup-hirup. Tah, eta teh sakabehna oge minangka wawales tina kalakuan jahatna baheula. Ceuk Bapa Nyi Asri nerangkeun anu jadi sabab musababna. Nya barang ngadenge keterangan kitu gebeg atuh Sarip reuwas. Jajantung naratu asa aya anu ngadudut. Hatena tagewur beut asa lelenyapan. Beungeutna katarapias kawas anu taya getihan. Samalah awakna oge katempo mending ngaleper. Da puguh keterangan anu ditepikeun ku Bapa Nyi Asri teh estuning matak ngajenghok. Anu taya lian ngaguar kalakuan Juragan Pardi anu jadi bapana. Anu ayeuna geus tilar dunia. Janten ieu teh hukum karma. Ceuk Sarip lalaunan kawas anu ngomong ka dirina sorangan. Bibirna katara meni ngageter samalah kesang tiis ngoprot masuhan sakujur awak. Nya eta teh wawales anu nyata. Anu tangtu satimpal jeung parbuatana. Ya Allah Gusti anu Maha Agung. Ceuk Sarip dumareuda. Atena kacidana langsa anu taya papadana. Jang Sarip wawales anu ditarima ku Bapa Ujang teh kacida pisan beratna. Tina alatan geus nganyerikeun jeung nyieun kazoliman ka papada jalma. Tah eta teh minangka wawales anu nyata di alam dunia. Komo deui lamun di alam akhirat tangtu geus teu kabayangnya pisah kumahaeun beratna. Sabab tangtu moal aya hiji amalan atawa kalakuan anu teu ngadatangkeun wawales.
Boh anu goreng na kitu deui anu alus na. Sarta yakin sakabehna oge bakal menang wawales anu satimpal ti Allah Subhanahu wa taala. Kitu ceuk Bapa Nyi Asri bari neuteup ka Sarip anu katempo paromana meuni alum. Jang Sarip hampura abahnya. Abah teh teu boga niat ngupat ka jalma anu geus teu aya. Komo deui hayang ngahaja ngaguar kana kalakuanna anu goreng. Lantaran abah mah mere keterangan anu sarupa kieu teh dumasar kana kanyataan anu sabenerna. Sangkan sagala rupana tangtu jadi kaharti ku Ujang. Da puguh hidup teh kasebut putrana. Sarta hayang nyaho kana sakabeh jujutana. Tah, ayeuna ku abah geus diterangkeun. Kade umat ulah jadi ijid atawa ngewa ka abah. Lantaran abah mah saeutik oge teu boga niat pikeun ngagogoreng kana kalakuan Bapak Ujang. Ceuk Bapa Nyi Asri nyaritana daria pisan. Samalah menta dihampura hatena rada paur dah puguh sok inggih Sarip jadi malik teu suka sarta nyangka anu lain-lain. Sabab ari Sarip mah tangtu teu nyaho kana kalakuan bapana anu sabenerna. Sarip harita ngahuleng. Awakna rempoh poe asa eueuh tanaga. Ari cimata ngakerenclong dina kongkolak mata sarta kacida teu nyangka mana horeng anu jadi bapana teh boga kalakuan anu sarupa kitu. Samalah kakara harita kabuka. Geuning ku teu sangki abah. Panahoreng pun bapa teh gaduh kalakuan anu sapertos kitu. Aduh, ama teu sangka geuning ama teh. Ceuk Sarip sarta teu kaampeuh segruk ceurik. Da puguh geus teu kuat nahan cimata. Atena asa hancur nyeri jeung peurih lir ibarat digerihan ku hinis. Sarip kacida pisan ngarasahan jelu kana kalakuan juragan Pardi anu jadi bapana. Anu teu tela manehna ngabogaan sifat jahat jeung telenges kasasama. Tapi salila ieu bisa pisan nutupana. Sarta saurang oge taya anu nyaho kana sifat aslina. Jang Sarip geus teu kudu sedih jang. Lantaran eta kanyataan geus moal bisa dirobah deui kawas sanggup geus jadi bubur. Hadena mah eta sakabeh kudu dijadikeun eunteng pikeun urang. Sangkan teu ngalakukeun deui kalakuan anu kawas kitu. Anu tangtu bakal mangwat cilaka di akhirna. Leres Bapak. Tangtos kajantenan ieu teh ku abdi baris didamel eunteng kanggo kapayuna. Supados diri abdi teu midamel kalakuan anu sami. Tapi abdi teh hoyong terang kumaha carios anu salengkepna. Mung sateu acana hatur punten langkung ti payun. Abdi teh hoyong terang naha saha atuh salira teh anu saleresna. Margi sapartos anu uninga pisan kana kaayaan pun bapa sareng sapertos anu teu bireu kana pasoalana. Ceuk Sarip harita ngawanikeun maneh tunganya. Da puguh panasaran ka Bapa Nyi Asri anu kawas geus apal pisan ka bapana. Kitu deui kana lalakon kahirupana. Jang Sarip nya bisi Ujang hayang nyaho mah ka abah. Nyaheug taya bayana ku abah tangtu rek dibejakeun. Jeung deui abah oge sarua ngabogaan carita anu aya patula patali. Naon anu aya patula patalina jeung pasoalan Ujang? Jang Sarip, anu sabenerna mah abah teh wawuh jeung Bapa Ujang teh. Lantarannya baheula mah batur salembur da puguh abah oge sarua urang Cibedug. Oh, janten salira abah teh kawit ti lembur Cibedug. Nya bener. Ari asli mah abah teh ti lembur Cibedug. Ngaran abah teh Pendi. Tapi ti saprak manggi hiji kajadian anu matak nyeri jeung peurih kana ati ta. Ti harita abah teh terus miang ka pasantren.
pikeun nyiar ilmu anu mangpaat keur kahirupan. Sakalian hayang niiskeun pikir nengtremkeun rasa sangkan Abah teu terus inget kana kajadian eta. Ari sabab eta kajadian teh kacida gede pisan pangaruhna kana kahirupan Abah. Cek Bapa Nyi Asri nyaritakeun kajadian baheula sarta nerangkeun sahadirina anu sabenerna anu tayalian ti Pendi anakna Mang Daryo jeung Biratmi anu geus lila teu kacaritakeun lalakon kahirupana. Ore cek si ibu teh anu nuju ngadangukeun. Nya, cuk ibu ge jang Pendi. Atur nuhun mitra, kin urang lajengkeun deui nya. Alhamdulillah ayeuna mah Pendi tos kaguar deui nya. Wilujeng kantun mitra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.